Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastamira Nur Hasanah ti 10 IPAS 2. Bade maca sajak nu judulna Tanah Sunda karya Adjie Prosidi jeung Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Tanah Sunda karya Adjie Prosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing di mana kuring melempang. Tanah lembok tampak bumetah, angin nyiot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cuma. Kuring mumpang, kuring rek datang. Neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan. Tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabaya, getih maranehna nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carlung tanggah, jasad nu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya katentraman ngan ancaman. Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Karasa ayeuna mahyan lalampangan teh geus matra. Kajejeung di pangkolan bulan beungras keneh. Nyaangan lengkah gejeud urang nu ngandelkeun gandengan basajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan. Wirahmana angger merengan rengkek urang. Nu estu rimbil ku hareupan nu can kalakonan. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.